Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke para hadirin sadayana, ece bade nyeun kerajinan tangan bahanna tina taneuh lempung, bade nyeun sapi atau kebo ieu tina bambu. Aku ece bade di ieun dah rek dijieun je kieu carana ye. Pertama dibelah tuh ece bade nyieun domba lah, domba istilahna domba Garut domba Garut. Taneuh lempung ngaranna taneuh lempung. Nah, kieu carana tuh. Iya carana nyieun domba. Bila anak-anak bangun masih detik keneh yang ningalikeun kerajinan ece berupa domba tuh geus ngawujud kan tuh anak-anak masih detik dah masih sekolah SD. Ece bade nyieun domba, ariknya domba lah istilahnya. Tuh moncongna geus anggeus tuh, moncongna geus anggeus, sukuna anggeus. Tinggal tanduk, tinggal tandukna tuh. Sok guys, tinggalikeun ece domba Garut. Tuh geus anggeus sebelah deui. Tuh anggeus guys. Tuh kambing Garut. Dan di luhureun jarami tanapi rumput. Jadi domba Garut. Guys, astagfirullahaladzim. Maneh mah ngareluas teh urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaon sih, Jak? Keur ieu nyeun kerajinan tangan tuh. Domba Garut tuh. Tina taneuh lempung. Geus menang hiji ece. Ari awina sih itu sakenaon awi, Cuk? Awi eta bisa nyeun mamanukan bisa eta. Memanukan kieu model kieu ye. Coba kumaha mamanukan, Cuk? Tah kieu memanukan mah ye. Lesang taneuhna tuh manuk ya tuh. Hayaman bisa hayam. Manuk hayam bisa itu mah tuh. Kenaon, Cuk? Awakna? Awak kita colok kita. Tuh kieu kerajinan tah. Guys, lihat tuh ece tuh. Tuh, tinggal dicena Bikin guys. manuk. Tuh, jeung manuk. Tuh, bikin hayam tuh. Cuman teh Ece tadi keur naon urang keur liwat ka dieu teh, Cuk? Daripada ece bingung wae di imah dari cuman nurung sorangan apa nari cuman orang gairah awak depan kudu refreshing lah istilahna. Refreshing nah eta kitu. Ngadamel hayam ece tuh hayam negeri Yang negeri ker lebaran ya cunya. Ya saker lebaran teh naon-naon. Saker lebaran ge bisa ayam negeri tuh. Ece mah kan Bisaan sih, Cuk. Tuh guys nih guys nih. Liatin itu kambing. Nah, anu jadina sapertos ieu nya. Nah, tuh domba ya teh domba guys. Ayam. Oh, eta hayam cenah tah nu keur dijieun tah. Ayam tuh dibelahnya pakai rumput. Ininya naon eta, Cuk? moncongnya. Tuh. Oh, jadi hayam guys. Ayam guys diceblokin tuh. Tuh ayam tuh guys. Eta teh kamerana luhur teuing, Cuk. Aduh. Nah, kita, Cuk. Tuh jadi. Ece ieu meunang serangan ieu. Oh, set bisa sih, Cuk. Eta kitu.
Enak ngadamangan ya burung ya, burung. Ya guys tuh. Burung, atau kapal. Tuh, ya tah dombana juga kieu nya tah. tah. Domba Garut teh ceu. Garut tetat balukna yang melintang ka Oh, hareup. kieu. Atuh bieu teuing ceu taneuhna ceu. Oh, da ieu taneuhna tunya. Oh, guys, bisaan guys tuh cek kokom ke geuning bisaan ya guys nya. Itu kapal ya, gari kapal. Tuh ya ayam tuh guys tuh nya. Tuh tinggal itu. Kapal jet. Heeh, kieu. Jadi kos wayang ceu atuh ceu. Etak gitu Aduh, potong, Cek. bisa ditangtungkeun tuh. Tadi dia Kapal ayeuna ngen kapal ce tuh. Kapal perang. Heeh, ceu. Tuh, kapal perang itu tuh. Tuh, kapal ya. Tuh, jenah. Ieu we kerajinan tangan mah. Oh, bener. Teu murang kalian mah sinu alit mah tingalikeun eceuk ngadamel kapal. Tuh. Guys, hasilnya jadi karyanya guys ya. Ya gitu. Nah, kapal jet. Jet cenah guys. Kapal jet. Mana ningalikeun urang meureun tadi nyeun ieu. Oh, nya urang keur liwat tuh tini itu ka dieu. Tuh. Kapal jet tuh. Oh, kumaha ceu carana ceu? Eta jadi cara kuda tuh ceu. Kapal. Nanti teh ceu, nanti ceu. Ayeuna arek nyeun gajah. Di dombana mah di awian ceu. Di awian bisa. Sok atuh ceu, Ya. mbeh ieu. Tarik daun ka tengah na tuh. Ieu nanya. Heeh. Nah, dicolok. Ayeuna arek nyeun gajah ceu ya. Gajah emang bisa ceu. Lihat taneuh lempung. Itu lamun dibakar mah ya teh kena. Dihuras mah ceu. Teas. Kos genteng gitu, kos genteng. Tuh guys, iya teh trikna ye. Lamun Trikna misalkan ye. arek nyeunuk ieu, Nah, kudu dibeulem cenah ge supaya tah, telas. lamun anggeus Cenah. ieu teh dibeulem. Heeh. dibakar pakai rumput. Luhurun kompor we. Rumput, Henteu. tuh. Oh, bisa luhurun Kompor naon teh nyangrai kacang tuh. Kuduna mah mun ieu mah dibakar teh ku rumput Nya. atau ku badag. Heeh. Supaya garing Kulit pare anu tos dicokot di panggilingan anu tos barulah eta. Itu gajah ceu. Oh, gajah. Mana tuh lalena sih? Encan ieu karak. Encan. Iya buntut tah. Kita gede amat. Gajah na bokong kieu. Tuh guys, Lihat guys Tuh, nih, ya, gajah jadi, nih ya. sebentar lagi nih, gajah gajah sing Gajah. siremen. Gajah sing siremen. Aya mah gajah sing siremen. Yang aya. Tuh guys nya, ieu teh Cakokom teh ya multi talenta guys. Bisa naon Bisa nama, bisa masak bisa, ngencan doang, anu masak seblak teh tah. Oh, seblak bisa. Seblak bisa. Terus ayeuna ieu tah nyeun naon cek? Nyeun kerajinannya tina taneuh Lampung. Itu mah karedok leunca bisa. Oh, bisa. Mata ge lamun rek nurutan Cakokom mah bisaan diturutanna. Naon naik bisa pernah mah. Arek tanem-taneman bisa nyucinya. Tuh guys, ieu teh naon teh jelina tuh. Jelina ya guys ya. Gede tuh. Heuh bener guys, mirip guys tuh. Tuh tinggal guys tah. Kos kapal gitu, kapal hayam. Terus ieu naon cek dombanya. Domba Garut. Domba Garut. Di gajah deh hanya di. Domba lemah ketika balik domba sok camberut. Itu malum mah meunah hayangan korban. Heeh, biasa. Cuma kan kudu korban. Bisa jadi domba, bisa jadi gajah. Tadi ditambah ku ece ya, turalena ya. Tuh guys, carana kieu nya tuh. Turalena ya. Tuh, heuh jadi gini. Coba tuh pintar. Tuh timbang dipek-pek bagi ya. Empek-empek tuh berupa gajah. Pempe mah tuh dahareun. Oh nya. Tuh. Turalena ieu. Eta bisa anu cu. Tuh. Turalena. Tuh. Turalena ieu gajah. Panona ieu. Tuh. Kalau gede-gede teh cu ke belon. Panon. Tuh, panona ieu. Tuh.
tingalikeun nya. Tingalikeun aja ke kamera aja Kak. Gitu tuh. aja. Tuh, saya mataan gajah. Makanya kudu bisa lah budak ayeuna kudu dialajar. Oh, bener sih bener. Kayak kerajinan tangan ti guru teh pan ningalkeun teh kan tinggal bisa. Heeh. Nah, norek ningalikeun mangga bisi aya norek nyontot di dieu. Tah. Tuh, gajah panjang banget. Panjang teuing teh potong aja. Ya mah ditusuk sote supaya ketinggalian Heeh. ka kamera Kamera kalupur. Itu tah. Tuh, juga gitu. Ya naon deui cia ya hiji deui cia. Ece, nak kedeung heula tuh. Tuas ieu njuk dobokna lagi ya. Hiji deui cia. Waduh. Darupan kali tuh huluna. Tah, ya. Heeh. Bentar. Aduh. Wah, geus lah. Luas. Geus jas baca tandana ge cia ah. Jangan nu udah tuh. Gede. Tah. Aduh. Nah, geus. Sip. Nah, itu nya tadi negel tah gajah tah. Cak nanti cia. Ya kene. Tuh guys, sudah bakene bahana guys. Iya, tuh yang kedepan kali itu dombana kudu nama. Eta bisa. Nah, itu dombana. Ayam kita juga cengcelengan cuy. Ya eta ayam kabeh jeung cengcelengan atau cengcelengan lobana mah nyontoh ayam. Bentuk ayam ya. Bentuk ayam. Salut cek kokom euy bisaan euy. Bangkong ayeuna ye, kodok. Kodok cenah tuh bangkong tuh, nyen bangkong. Kodok aja ye. Awina ya kene teh cuy. Oh ya kene nya. Aya kene, hiji deui kodok doang. Tah, Ajeun lah tenana. kodok. Bangkong guys, kodok teh bangkong. Bangkong teh kodok. Kodok mati di sawah. Kodok mati di sawah. Ngaranna bangkong. Tah. Moncongnya dibelah pakai rumput. Pakai kembang rumput. Kembang rumput, tangkai meureun. Tangkai rumput dibelah tuh. Diduruk ku jarami ge bisa guys nya supaya teu asta. Eta kitu. Uut deui nya cenah uut. Oh nya uut nya. Uut. Dedak badak, maka dedak kasar. Antara istilah orang Melayu mah dedak kasar. Sukuna mana cenah encan? Ini di dia pendepak manehna. Ah, ieu tuh. Tuh, colok kan diratakeun suku ya. Ini jadi alabatan hulu dinosaurus Tah eta kitu bangkong mah. Tah, ieu di matana di dieu. Ya Allah. Bisa wae kumaha wae ge ai bangkong mah kan mana mah depak. Ieu mah ge tukos batur. Tukos hewan lain ya. Heeh. Ganggogo. Tah, ieu. Ayam gelala aja geuning ceuk. Ah, Ayam itu loba hayam lala aja itu ngalagan ceuk. Heeh, mana ge udah. Aduh. Satu ngaranna ge 1 2 3. Eta mah tuh ngitung. Oh, gitu. Satu mah hewan, satu mah. Nah, 1 2 3 gitu. Kodok bangkong. Kodok tuh nya. Kodok bangkong teh kieu. Suka hareupna eueuh aja. Kodok bangkong tuh. Suka hareupna eta. Suka hareup ye. Tambahan cenah guys tuh nya, tuh nyari guys. Tuh. Halus guys, jieunan Cikokom teh halus bener mah guys ya. Tuh. Tuh teman-teman. Kali anu alit anu masih ndek sekolah ayeuna anu karep asup. Bisi aya kayak ku guruna derek kerajinan tangan. Sugan jeung sugan ningalikeun ece ketemena tinggal ngalancarkeun. Tah, ieu sukuna. Tah lamun dilepas ieu na teh pan ngedaplok. Tuh, seperti kodok. Lamun dihandap mah meureun. Lamun dihandap mah ditenena di meja atau di mah ku sabab dina jukut. Ku sabab dina jukut. Ieu tah. Tuh. Ini rabatan leuwih bayawak. Lah, kan manam kitu ai kodok mah calangap. Nah, guys ya. Cek kamerana di eta nya pindahkeun nya. Geus. Oke guys ya, harus jadi kameramen heula ya. Tah hasil akhirnya juga kieu nya. Wow, Cikokom hebat. Hebat lah. Tah, guys. Ya. Tes ya. Tes. Nya naon deui cek? Hiji deui. Kapar klecer aturan ieu. Kayuna berhubung eueuh. Eueuh nya, berarti entos berarti sakitu. Entos kitu wae. Antron nonton lagi kasep. Tong hilap like, comment, share jeung subscribe.
Tenun. Tenun. Bisa norek turutan banyak. Lima ilmu. Ilmu teh ece atuh. Teu ece mah langsung tah. Ece kokok. Kai bangkong, di kapal. Tuh, nya kapal, ayam, iya domba. domba, gajah. Gajah. Tuh. Sakitu wae. Gitu wae. Tenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah, dulu sadaya adik-adik yang masih kecil. Cuma berangkat dulu.